agung babarwite ya wite samya rempel godong ya pang-pange sekar mekar inggali ya gali kayu agung babarwite samya rempel godong rempel godong ya samya pang-pange sekar mekar inggali panle si pandan arum si pandan arum sakilat hanca katigas mangsa kacarios saperantosna kenging restuti ingkang rama kalayan ingkang ibu atuh Raden putra Arya Wiralodra lumampah diserengan ku panakawan kalayan nyandak sababaraha hiji waladia balatam tama kanggo ngajagi sagala kemungkinan anu baris tumiba kitu kaayaanana atuh di dieu Raden Arya Wiralodra nyaeta leureuf karosan dugi ka hiji patempatan anu ieu patempatan teh parantos kacida pisan tebihna ti tatar ieu bagelen kiwari Raden Arya Wiralodra parantos aya di wilayah kulon kitu numutkeun panyariosan sumangga atus dangu-dangu ngandika Raden Arya Wiralodra kalayan nyauran panakawan nyatana kitinggil Mang Priel dan hadia geura jauh-jauh teuing abdi di dieu kulan ala lajrih kulan lain urang teh leumpang teh geus jauh Mang muhun kulan kantenan tebih pisan mah di kiloan mah geus sabaraha kilo geus moal ka kilo dedi lain ieu teh nepi ka mana cenah Mang duka atuh ieu teh dugi ka mana Aden kitu tada mang makomo kitu mang makirang paos ka ieu patempatan teh mung ieu teh geuning sisi walungan rupina mah nya tapi ieu walunganana sagede pisan Mang mohon curiga ieu teh mohon kulan tah ayeuna mah urang istirahat we anom atuh panginten nya urang gogoleran heula nya Mang tah kitu nya sugan we atuh reureum mah tanaga pulih deui nya Mang leres anom kitu dah saliring-liring dumadi sarengkak saparipolah urang mah dibates ku kamampuhan Aden panginten lain asa manggi tempat ieu ngarenah Mang nah gogoleran heula nya Mang nya mangga panginten abdi mah bade ieu we sareng rerencangan di dieu kulan sok Action. atuh banglus perlampahanana ieu Raden putra Arya Wiralodra parantos dugi ka hiji patempatan mung ku ijana teu acan kauningan ieu teh patempatan teh daerah naon upami walungan teh mah walungan naon ieu hiji patempatan anu parantos ka amahku anjeunna
kalayan di dieu Raden Putra Arya Wiralodra istirahat ngareureuhkeun tina kacapena. Alah, jadi da maneh mah babaturan kula meureun salalamasna ge ka ditu ka dieu teu bae bareng heuh. Urang teh nepi ka mana ieu teh anu palampahan teh ieu. Teuing tepi ka mana ieu teh da Asal linglungnya. asa sararangli kula mah ieu teh dedi. Alah. Oh, itu kan dasar mah urang teh ieu. Jiga nama heueuh ngan anu jelas mah kieu we meureun dedi. Mata. Sejanya ba ngalalana ngitung lemur ngajajah bilangan pori tepuguh anu dijugjug balik deui. Garoblog sia mah. Ya heueuh atuh balik deui mah gagal jurig. Balik deui mah tak kasasar berarti. Heueuh. Balikan deui sia teh aing mah. Geura di perdalam saeutik laguna. Sejanya ba ngalalana ngitung lemur ngajajah milangan kori tepuguh anu dijugjug. Tatanya atuh ka batur. Aing ngecek sawareh tatanya cek sawareh kudu balik deui aing mana nu bener atuh ieu teh. Ngomong dengan numpak angkot. Ka meuni sia teh. Sudah beda ka Parigi gitu, tapi ka Bandung. Alah, sasab ka Subang rek kumaha sia teh. Tapi aya mampinan. Oh saha? Lain gede lagu teh tarik teuing. Tarik teuing. Heeh. Kumaha tuh kuduna? Urang laun. Cing. Nadana. Kumaha tuh? Duh jeung aya nu liwat deui teh euy. Da sakitu tadi oge. Nya sok geura. Sejanya ba ngalalana ngitung duit ngitung lemur ngajajah bilangan kori tepuguh anu dijugjug Balik deui. goblok. Sudah tatanya sudah hese. Atuh sia teh mah kaur nepi aing bolak-balik wae mah. Mata tatanya ge ame dituduhkeun. Jahat ongkos teh bolak-balik teh. Aduh. Lain euy. Sok balik deui. Kumaha? Lain yo para naon prajurit sararea kara rumpuh teu sarare sira laing teh kitu euy. Sabagian sare sabagian henteu. Aya eta nu kodok wae aya. Aya nu gagaro we aya. Aya nu nyohil memeh dahar aya. Aduh ampun aing mah. Si eta tah prajurit nu katuhueun dewek bareto eta ngalakon jadi Memeh dahar teh nyohil. memeh dahar teh cenah nyohil heula. Mun arek dahar heula. Kieu teh euy. Sok terus lanjut. Jadi naon kepelak acan. sia teh. Kieu ya jadi nate. Tah kitu meureun atuh. Melakna naon jadi teh. Melakna mah melak kagorengan meureun mun teu melaku uk oge sia teh. Tah jadi kieu. Urang teh ayeuna Urang teh keur diutus kudu jadi dunungan. Nya eta aturan. marengan nyarengan Juragan Anom Raden Putra Wiralodra. Mendampingi. Nya eta pikeun cenah lamun nurutkeun Wangkis naon teh? Wangsit. Naon? Wangsit atuh. Ai wangsit mah eta geuning anu sok dikerese anu sok diplastikan, wangsit anu sok dina baso. Wangsit atuh eta mah bedul. Nu kitu teh. Geus ganti? Jadi kitu dah carita nama nurutkeun cek maraneh bieu. Ya, sok lah. Tah, nurutkeun eta cenah Raden Anom Putra Wiralodra teh kudu indit ka Walungan Cimanuk cenah euy. Cimanuk? Ngan lain Cimanuk marigi deui ka desa teh. Tama Cijulang tama. Letakna di Kulon itu. Tah letakna teh di Kulon nya eta cenah di tempat panon poe surut-surup. Tempat panon soe naon? Panon poe eta sia teh. Aduh Sudah teh ampun. panon poe soek gitu.
Aduh ampun cetek. Lanjut. Aduh. Aduh Ente ampun. panon poe kasurupan. Henteu. Oh. Tah. Jadi meureun cenah cek dina wangsitna teh cenah kudu indit ka daerah anu tempat surupna panon poe. Lain panon poe soek teh. Aduh, kaciptanya lah mun panon poe soek. Da walungan mah enggak, Mang. Walunganana ieu lega teuing ieu. Oh, ngan teuing walungan mana atuh Urang teh? useup heula we atuh. Museup heula nya. Nya. Heeh. Atuh meureun kieu. Dahar engke. Heeh. Atuh meureun kieu meureun nya. Parung herang liar mijah tah eta. Tuluy kapan nguseup? Nah tarik hadap teuing surupanana sia teh pindah deui. Nya nya. Tah. Gawing masuk resep pindahan. Heeh. Parung herang liar mijah. Som giriwil. Ari anclom ngagiriwil. Mawa epan paru-paru rupa-rupa. Slom kurunyun. Ari anclom pakurunyun. Lung kacemplung. Lung kacemplung. Timah telem kukubul apung-apungan. Paingan epan teu nyanggut leungeun lempeng jejer jeceng panon mah neuleu nu mandi. Kop tah naon euy? Yurik. Heueuh kop tah lauk mere dahareun mangga berat tuang gerak tuang raos ditanggung dedeuyeun mangga tong isin tah Matnya kitu kitu. Nyu. Menang teh laukna. teu dek meunang laukna eraeun. Kapan diupanana ge ku dewek teh ku leupeut. Paikan atuh. Heeh. Kuduna mah kurupuk jeung gandul. Lain eta si lauk teh ngado nyerenge. Diupanan leupeut teh ipokna teh cenah kang gorenganana. Paikan atuh. Oh, aduh ampun aing. Bangus perlampahanana atuh ye Raden Putra Ayau Arya Wiralodra anu nuju ngaistirahatkeun kaayaanana atuh di dieu kitinggil anu nuju sempal kapiguyon kapegat sapisan nyaeta ku ayana hiji kasepuhan anu nyaeta aya di payuneun ieu kitinggil. Ke. Ieu asa kakara. Panggih jeung ieu jelema. Saha ieu teh? Duh. Jeung itu aya nu keur ngagoler. Duh, Dedi, aya nini-nini lalakina deuleu euy. Heeh. Naon sia nganggap banci ka kami? Lain Aki. Kapan aya awewe aya lalaki. Heuh, tuluy. Jadi lamun nini-nini teh awewena, meureun lamun ieu teh nini-nini lalakina Si kitu. badul teh. Kakara aing manggih jelema anu jiga kieu patut. Mohon bulan. Keur naon maneh dicicing di dia dina lelenger ieu teh? Anu mawi ieu teh ki sepuh. Mohon abdi sadaya teh ieu sa para kanca ieu. Nyaeta abdi teh nuju nyarengan anu janten juragan abdi itu manawi tah. Juragan maneh? Mohon. Anu mana juragan maneh? Itu anu nuju bergoleria bulan. Anu keur ngimpi. Tah eta Kunaon eta teh? duka ngimpi sareng henteu nama abdi mah da teu terang bulan. Di mana eta teh? Abdi sadaya teh wong bagelen. Ke. Asa pernah bagelen teh. Henteu mawa ayeuna. Naon nu nyanak teh? Bagelen.
Oh eta mah kue kulan sepuh atuh. Abdi mah Lainnya. mohon abdi mah wong bagelen atanapi orang bagelen. Lamun teu salah mah katumanggungan bagelen teh. Heuh. Leres ta Gusti Tumenggung gagak Singalodra teh dunungan abdi. Geuning Gitu. apruk-aprukan sampai ka Citarum. Aya naon? Ke aki anu matak anu mawi itu nu botak katingang awi. Ah, sebagus teh. Untung kami teh butak sia. Heeh. Nu matak anu mawi kieu ieu teh. Nya eta abdi teh sakumaha tadi dicarioskeun nyarengan anu janten dunungan wireh. Nu janten dunungan abdi teh nyaeta bade melak tandur ngecak ngebur nyaeta di hiji sisi walungan anu disebat walungan Cimanuk cenah kieu. Oh, arek Cimanuknya maneh teh euy. Mohon Atuh kula. lain tatanya di ditu sugan bapangi jeung sasatoan. Nya kitu teh kapan monyet kalah mengled, kunyuk kalah nyarumput, lutung kalah ngaringkuk lan. Salah maneh teh euy. Nya kumaha kitu lepatna? Iya mah Citarum. Atuh Kaliwat geungkeun. atuh kedah digeuingkeun panginten anu janten Nyakeun, bayaran juragan abdi geungkeun. teh. Mohon Bisi atuh kabur mangga. poek ieu. Atuh di dieu kakocap ieu kiting ieu. Sareng sena nyaeta putra Arya Wiralodra teh nyaeta Lugay. Lajeng ieu Raden Putra Arya Wiralodra nyaketan ka ieu hiji sepuh. Ngandika Raden Putra Arya Wiralodra mekaten pengandika. Aya naon di dihudangkeun. Aduh. Kesana ge cacager mang. Aduh, eta anom. Ieu aya sesepuh. Mun ta eta anom nepangkeun eta teh nini lalakina ulan. Aduh salah teh. Aki-aki Ieu dengekeun. Kaula teh anu katelah Ki Sidum Laras. anu aya di wewengkon Citarum. Oh gitu. Mampu lembur. Apunten sadayana abdi penginten Kitinggil kumaha teh tidak asal lalabora. Kitinggil bieu geus nyaritakeun. Laras. Tapi hayang jelas heula ti maneh Laras. anu katelah Wiralodra ieu. Mohon. Atuh sadayana ti putra Wiralodra haturan sembah sungkem kanggo kasalira sepuh. Deui ti sepuh oge nya. Oh. Ti Ki Sidum hampura geus cucungah kumalungkung wani ngageuingkeun. Heuh, dajang keperluan anjeun ieu. Laras. Ya punten pisan beta nama kieu Ki Sepuh. Permakadana pribados tetaya sanes badai ka walungan Cimanuk. Kade anom ngingguguk Tapi teuing. itu paling mana Ki Sepuh. Arek ka Cimanuk maneh teh nya. Laras. Deuh teuing. Kaliwat da ieu bah Citarum. Kalapasan. Geus kalabasan. Berarti Cimanuk mah itu walungan anu alit. Maneh mah kudu ngajugjug ka ditu tuh. Kamana cenah kulan? Ka panon poe anu kakara kaluar. Oh. Pangbijilan panon poe. Lah. Meureun ka belah wetan eta teh. Paling wetan laras. Kudu balik deui ka dinya. Engke di dinya bakal papanggih. Jeung hiji patempatan. Jeung hiji deui walungan. Kade, bieu jolna ti mana bieu? Kami tos kalangkungan eta mah. Eta. Tapi lain kadinya eta mah bieu mah meureun anjeun teh rada nyimpang oge saeutik. Laras. Sok ayeuna balik deui kana tempatna bieu panon poe. Oh, laras. Bisi kurang cekas, bisi kurang jelas ka mana pinumpateunana. Nginep heula di dieu sapenting. Isuk subuh-subuh geura jugjug eta pang keluarna panon poe kadinya jalana. Oh, laras. Hatur nuhun Sepuh. Atuh di dieu kacarios ieu Raden Arya Wiralodra
saparantosna nampi piwejang nyaeta ti kasepuhan teu acan sempet tataros kaditu kadieuna Kisidum ieu kabujeng nyaeta ngaleungit ica tina payuneun ieu Raden Arya Wiralodra. Kakocap anu kacarita ari ieu pandita leungit tanpa lebih hilang tanpa karana can sempet ngajelaskeun anu salengkepna nyaeta ka ieu Raden Putra Arya Wiralodra kabujeng leungit tina paningal ieu sang sinatria kitu kaayaanana. Kalayan atuh di dieu saparantosna ieu nampi piwejang ti pandita atanapi ti hiji kasepuhan anu kasebat Kisidum ari numutkeun riwayat anu katampi yen eta Kisidum teh nyaeta hiji panakawan dina zaman kapungkur dina jayana karajaan Pajajaran anu nuju dicepeng ku Sri Baduga Maharaja atanapi Prabu Siliwangi anu kawarti kitu ujaring carita. Atuh saparantosna ieu Kisidum leungit tanpa lebih hilang tanpa karana wireh ari sagala rupi oge aya waktos anu nangtoskeun aya katangtosan yen ari nu gaib mah tara sambarangan masihan piwejang benten sareng di alam nyata masihan piwejang teh kudu jelas sagala rupi nah kitu kaayaan. Duh jadi aing mah ieu kitinggil heeh Kitu kunaon? lain tugas deui atuh tangel tuh euy Aya na dijadikan nek mah. Jol deui nya. lain ai si lain kadawet teh jiga nu puas atuh euy Sirik sudah. siri kunaon ngewa kunaon atuh Jadi boga rezeki tara mere. kapan unga tahun oge kapan maraneh teh atuh da ku dewek teh sok dibere atuh ka sabatang-batang wae mah Jadi orang Subang itu dibagi-bagi. aduh heueuh nya euy tah ayeuna mah da urang teh heueuh kudu balik deui cenah ieu teh euy cek tadi teh mulon teuing urang teh jadi ngaleuwihan panon poe heueuh ngan meureun samemeh balik deui jadi Kumata. aduh Mang Oko Ulan. dek teh arek ngalalana heula sakedeung nya euy Sok, Celana jalan-jalan. kori oge. Heeh. Kan kudu balik deui. tah arek ngalalana sugan aya keneh idin di tukang itu tuh tukang kamera euy heeh sugan aya keneh idin dek trek ngalalana heula sakedeung arek nepungan ka para seniman seniwati audien gitu Lain kayak kenanya. Naon? Tadi eta tukang kamerana. tukang kamera teh eta teh eta teh kolot dewek keneh euy teh Asa pernah papanggih euy. iraha Ari bareto keur dagang seeng. wah nah teteh jeung dagang seeng teteh manehna teh euy tukang antap intip di dituna teh Oh nya. heueuh lamun dinu hajat teu kop aya rame-rame ngintip si eta mah Palingan cicileun. jiga nama kana kitu eta teh tah ari lamun maneh hayang nyaho tukang kamera mah engke we tanyakeun di tukang
Wah, aya nomor hati. Mana dirahasiakeun. Tanyakeun ke di tukang, da ceuk manehanana cenah ulah dibejakeun dina ieu cenah dina sorotan cenah kitu euy. Duh. Tah urang nepungan euy ka dulur-dulur dewek ieu. Para seniman jeung seniwati. Atuh, ti dieu we. Anu aya di Tatar Sunda ieu Di teh. Tatar Sunda atuh. Heeh, Tatar Sunda. Sida seniman seniwati teh sadunya. Masing tukang emben, tukang rokes oge da seniman seniwati nya euy. Nya. Urang mah arek nepungan ka khusus seniman seniwati anu aya di Tatar Sunda. Di dieu di Cibeuna yo. Duh, aya seniman di dieu teh. Di belahan kulon tuh di ditu tuh. Di patrol. Aya Pak Ius RS. Rusliadi teh euy. Dulur dewek teh. Mana deui? Aya deui ka belah wetan ka dieu. Kolot dewek. Nya jadi ka belah wetan kolot dewek teh. Anu ngekeleknya sangkeh ti kikirik nepi ka jadi acreug. Si eta pan teh. Saha teh saha? 2. Aya Mang Lukman, aya Mang Joko, salah sawios seniman, naon kagagas dek teh euy. Nya. Kolot baheula. Duh. Tah kabelah wetan mah kum we teh di wiji-wiji nu di Cibeuna sacibeuna kitu nya. Tah. Di Pangandaran sapangandaran Ciamis saciamis. Anu di Parikae ka Cikalong sacikalong. Cikalong kabeh pokona mah kum teh di wiji-wiji. Tah. Mana aya Jawa Barat mah kabeh we. Ka ayeuna ayeuna urang kanu jauh euy. Urang ulin kanu jauh. Kamana euy? Bukan dikenal anu jauh di. Ya atunya boga Dedi, atuh sia teh. Lewat mana? Arek lewat Bandung atau arek lewat ieu? Urang lewat Majalengka. Oh, Majalengka. Tah Majalengka tuluy ka Lain, Tomo. bisi arek ti Malongbong anu lempeng eta. Mung jauh teuing ti dinya mah. Bisi kapegat ku nu sholawatan. Haturan ya dulur aing di Subang aya deuleu euy. Aya kasepuhan Abah Ayi pantun. Halah. Aturan yeuh. Nepangkeun ti Pangandaran ieu Dangyang Sunda official cenah euy. Eta teh kasepuhan teh maestro pantun di Jawa Barat. Abah Ayi zaman ayeuna mah. Tapi ka eueuh huntuan teh gara-gara loba ngarajah teh si eta teh. Huntuan teh kacepret ku kawat kacapi. Jiga nama kena kitu. Punten Abah, bulan. Aya oge deui ieu teh. Saha deui tah mana? Den dari Silaing inget ka Pakuwu Sasmita. Nu eta kasepuan urang teh. Eta teh ku dalang pantun mah cenah dianggap pahlawan euy. Sabab naon? Naon hayang nyaho sababna? Iya, sok nyaho. Ari pokna teh cenah eta teh pahlawan naon perantara tepungna dewek jeung si teueul. Gitu. Aduh, aya oge deui euy seniman muda ieu. Salah sawios presiden muda teh Mang Lukman. Bener. Seniman muda haturan yeuh ka naon atuh dek teh nyebutna teh euy pun alo. Pun adi apapun anaknya euy. Lah kumaha we resepna? Kapun adi we nya. Neng Dini alias DJ teh. Dini Juniawati nyaeta salah sawios juru kawih anu di Subang nyaeta anu nuju melangkah dina bidang kesenian. Kalayan Aya generasi alhamdulillah mantenna teh nyaeta nuju nyuprih ilmu di SMALB teh. SMALB atau tapi SMA luar biasa. Gitu. Aturan. Lain luar eta, luar angkasa. Sia mah. Ajang. Lalakon sinen ayeuna. Tah. Neng Dini dengekeun dewek ngalagu yo. Tuluykeun ulah euy. Ya keneh waktu ieu nya euy. Ngan uing hayang disengakan euy. Gitu nya. Sok sarerea nya rampak. Awas siap.
lalakon sinen ayeuna A e a E A e a E a e a e a e a e a e a e a e a e. nah tete iraha gara relo sia teh aduh balikan deui geus urang ngalagu ayeuna mah karunya tukang itu tuh tukang sorot panas majar maneh cenah lalakon sinen ayeuna beda jeung sinen baheula sok aya bae nu mawa Alah, dibawa kemana? tapi henteu sadayana eta tungtungna eta mah euy Efekna teu ngareuna euy. teu ngareunah nya Nya. kapan kedet Apa sinden baheula mah kitu? heueuh kitu Ah. Ulah eta mah ulah dibaca. ulahnya heueuh dek mah da laguna naon ge unu jucung dek mah sabenerna mah euy sararumbang kabeh atuh dantong boro-boro lagu atuh da meuneutan panto ge silung dek mah abdi reus ieung bingah panggalih Kunaon? jadi sinen nu beken sabiwir jeding sabiwir hiji aduh ampun aing duh aing mah teu ngeunah heuh nya euy lagu eta mah nya Lanjut. ganti we Ganti. Sebenarnya nu meunah. ieu we atuh yeuh nya Iya sok. hujan girimis tah asar ngeunah euy sok Girimis gitu. urang tamatkeun nya ngalagu di dieu mah Sok girimis. hujan girimis murubut masuhan damis alah sorana anjingnya euy Aduh. remaina citangis murubut masuhan damis seseuiteun sok sieun kawas nu geus mitineng ti barang pangi sok ingis mawa kasedih ku hari minggu ku harianeun Eta. Sok sasab wae. aja di sanding deungeun sanajan hate leutik mah teu mikeun Bedah naon make demi. bobogoh dewek nu akhirna kabunga ganti kuping eta gering nangtunga lak layung Ade atuh eta mah kembang-kembang. pileuleyan uah kate kiwari geus teu malih najan cenah kakuring melihat teh bukti nama anjeun teh ni dua hate Alah gitu. Nya tuh pileuleyan kiwari sewang-sewangan najan cenah anjeun teh sejami Eta rewel. bukti nama ngan saukur paninengan